Dan sudah ada yang masuk ini Pak Haji. Ada WA dari Dani Medok di Cihamplas Cililin. Pak Haji, dupi leres. Pami perantau asal Jabar tiasa ditebak tina asal daerahna. Tina usaha nuker di jalan kenana. Sepertos orang Garut usahana cukur. Sareng cuanki orang Tasik karena parabot sareng kiridit. Tah pertanyaan pertarosana. Nah leres pami anu usahana kana warkop, burjo atau napi warmindo eta seseueurna ti Kuningan. Heeh. Kumaha gitu aya asbabun nuzulna teh Bang Haji. Aya. Tapi eta leres lah Pak Haji eta nu kana warkop eta Lares. ti Kuningannya. Tapi kedahna orang kan di Tanah Rebo. Lares. Ada dan Perbonyuna jadi ulah jebat cangcuter. Tah. Lancingan lebeter. Oh, nu tadi sudah kalau Janten anjing lebeter. karakter sadar bangsa lamun urang ningali dina kacamata nasional gitu kan bakal ketinggal. Tawis eta. Karena orang Padang karena dagang, orang Ambon karena nyanyi gitu kan. Orang Batak karena naon, orang Sunda karena naon. Tapi di skala Jawa Barat, ka Jawa Baratan, khususnya di sawang tina jihad usaha nyiar kepayah, orang tiasa apa. Amun wana menakan sedang tukang rujak bebek pasti bisa ngojar. Sang ojar. Limangan eta Nya. langkung spesifikna deui pisang ngojar. Janten biasana aya nu mokalan, aya nu ngabalakan, telah sukses. Nu sanes naluturkeun. Seperti tukang cukur. Garut. Teu Garut sadayana. Aya Singaparna ge aya nya. Mohon aya Singaparna, tapi sebenarnya di Sukaresmi tukang Garut teh mohon. Terus di kecamatan nanti dia tuh orang Garut kan dia Banyuresmi. Banyuresmi mohon kredit di Tasik Di Tasik. Pak Haji ke kantor sana tukang kredit Pak Haji. kabungkur aya ieu aya naon robihna kurikulum nu kawitna awal pengajaran teh Januari nya ieu alikeun ka Juli pan ayeuna bisa sih nganggur. Pak Haji ngiring dit sareng pulang jeung di Jakarta Di mana Pak Haji? di Priuk Di Tanjung di Priuk. daerah Koja gitu. Daerah Koja. Itu lami lah gitu kan hayong nuansa kumaha lah. Kita sih kredit mah. Tak pangjangkalkeun PPKM lekasan teh gitu kan urang Tasik pada hoyong mah. Corona teh unggal waktu saya. Suka kunaon? Apa mun lagi aya jalan pindah di. Aya gitu kan mau bisa enggak bohong. Wah. Teu aya apa PPKM. Iya. Tak ari tukang kios pinggir jalan rokoknya masa iya eta urang Panyalu. Beda Orang kota Panyalu Panyalu. mohon. Orang Panyalu, orang Besi Panyalu. Besi Pak Orang Besi Jalu. Panyalu Tarjan Bogor di kan di hiji tempat namanya Babakan Ciamis. Itu orang Panyalu. Tukang besi, tukang rongsok gitu kan. Tahu tukang bubur kacang, roti bakar, eta ti Kuningan. Kuningan. Mali Pak Haji kantos diulang ku Paang. Paang nuju ulang tahun. Pak Haji main sudong. Ku ibu Uce almarhum di ulemna Kang. Pak Hamid Pak Haji. Mohon Pak Hamid. Main lagi di Grage, nong tona 3.000 lurah, camat, kasa Kuningan. Enggak dipongker Pak Haji mah gak Pak Haji. Mohon kantos lah gitu kan. Kantos apa sih ke Paang? Jadi malih ku naon ku Pemkab Kuningan di modalan Wan. Sina usaha. Jadi sing saha nu hoyong dagang eta teh bubur kacang gitu nya. Di modalan ku Pemkab teh. Tangke lebaran balitungan gitu kan. Jadi kanggo salah sahiji naon ningkatkeun tahap ekonomi masyarakat teh Pemkab Kuningan masihan modal kanggo masyarakat Kuningan anu gaduh niat buka bubur kacang sareng eta roti bakar di mana-mana gitu kan. Kuninganna di mana spesifikasinya Pak Haji? Di daerah mana gitu? Hampir sedayana. Hampir sedayana. Kawitna di hiji tempat gitu kan. Pak Haji ada mah buku bahasa Sunda khusus kalau di Kuningan dibahas ya teh saha nu ngawitanana gitu kan ya. Lamun tukang WC
Ciawi. Ciawi. Kira jangkung teh. Ah, kira jangkung Pak Haji. Kira jangkung. Kebon teh kalau Pak Haji. Mohon. Iya juragan wese gitu gimana mau Wanda eta lembur tiap pengkoron masjid Pak Haji alagreng Pak Haji. Eta bumi saligrong naon eta sok taruh tadi omset di Masjid Agung Bandung. Da tiasa puluhan juta tuh sadinten teh. Tah, Pak Haji ari tabang banteng pada mana Pak Haji? Tawang Banteng mah di Kabupaten Tasik. Caket Pak Haji kadinya nya. Antara pika Kapali Kido. Eta naon eta? Sarua teh ge. Duikeun ka Makassar, tepang di Karebosi. Tukang jaga WC di mana? Tasik, di mana Tasikna? Ciawi, mana Ciawi? Kira jangkung. Kira jangkung wah. Nu ngawitanna teh Pak Haji Nurjaman. Tapi dia plesetkeun jadi Haji Nurjaman gitu. Di mana-mana di mall, di naon di supermarket, di pasar gitu. Tapi berseka. Bersihnya. Bersih udah dirawat gitu kan. Soalnya kadang-kadang sok kayak nu licik, nu nge-WC gitu kan. Kumaha? Kan biasanya mah kehampangan 1.000, Laras. pemilik kaburatan 2.000 gitu kan. Ayo nu kaburatan, tapi sok 1.000 wae mayar teh. Itu kang WC saya mah licik wae cenah ya. Anggarnya gitu ngaku teh 1.000, kurang diintip gitu ya, begitu asup diintip. Ih, kaburatan gitu. Anggar 1.000 mayar. Kang ulah gitu-gitu teuing si Akang teh. Naon cerita nya ribut doh. Tukang dagang. Akang cenah pantai kaburatan. Teh cenah urang make hungkul. Cenah. Tadi bat bretot kadang ku abdi. Ya pasti apa namun hujan sok jeung guludung. Anggar 1.000. Anggar 1.000. Hujan Mas. Hujan. Hujan pan guludung. Atas kawalernya berarti nya. Oh, jadi leres. Leres. Lanjut kantos ngobrol sareng Pak Ang. Sareng Bupati Kuningan. Sareng Buce ke kantor dah sasarangan ngobrolna gitu. Langsung ka Buce Pak Ka Haji. Buce, mohon. Buce ngantunkeun. Mohon. Kene Pak Hajinya. Leres, mohon. Jantan spesifik. Lamun tukang eta tahunya pasti di Sumedang, tapi kade ye anu maleser tahu di sisi jalannya. Sumedang seru pasu. Dan nu asli mah di tanda tangan ku Bupati Sumedang itu. Oh, Pak Doni itu nya. Erwan. Wakilna eta mah. Erwan Setiawan. Tapi Pak Haji umum kan bos sih, Pak Haji orang Panjalunya. Mohon. Tah eta teh kesebelasan teh POPP nya. Uang selari Pak Jumo gitu. Pak Haji umum. Iya orang Panjalunya Pak Haji. Mohon. Tiga kali. Udah 3 kali Pak. Pak Haji mohon. Masuk dah. Sami-sami di tim 7 di Persib gitu kan. Pak Haji damang, Pak. Mun pernah tim Pak Haji umum. Saya. Wah, aya Pak Haji umum mah. Nama aya. Dedikasina ka Persib teh kan. Pak Haji mah teu zaman bobotoh keneh. bobotohnya Pak Haji sok. Mohon ka mana-mana ge diberi. Dalin sareng Pak Haji mah Pak Haji. Mohon kantor sasarangan ke Bangkok. Oh. Waktu Persib main di Culalongkrom Liga Champion Asia. Ya, melawan Culalongkrom Farmer Taibang Farmers Bank. Farmer Bank. Nu kosna teh FBT memang. FBT, Mohon. Pak Umo, tacan menteri-menteri jadi pengurus Persib. Sebagai bobotoh atau Pak Haji? Mohon. Pak Haji terus jantan manajer di dinya. Cacan, masih bobotoh keneh Pak Haji ge. Di main di Filipina, teu ngiring dah harta nuju hujan teu cenah. Oh, kok bobotoh. Tah, nyarioskeun tentang Persib. Ieu nu nga-WA Kiki naroskeun tentang Persib. Sampurasun Wah Jopik. Dina lagu Persib karya Kang Ibing aya lirik lagu Ulah Ringrang Tong Hariwang. Maju mau Bandung. Cok di mana ieu mah dahese deui? Ulah ringrang tong hariwang. Tah eta, pertanyaanna ari ringrang hartosna naon? Lamun diartikeun kana bahasa Indonesia, teras dina dongeng Sunda ge sok aya kalimat pupuhu eta lembur ari pupuhu teh hartosna naon? Ringrang mah khawatir. Tong hariwang. Oh, jangan khawatir gitu kan. Pupuh teh kepala ketua. Jadi kades gitunya pupuh eta lembur teh. Ketua lembur. Gantung, lamun lemburna kecamatan, Camat. ketua lembur gitu kan. Ari sareng sesepuh benten hartos Pak Haji. Benten sesepuh mah. Nama rame itu Apa dina konsep
urang Sunda kapungkur kan dibagi tilu. Tritang tuh di buana teh tilu. Rama, Resi, Prabu. Rama, Resi, Prabu. Dia tokoh masyarakat, aya tokoh pemerintahan, eta dipihormat teh. Sesepuh teh gitu kan. Jadi tiasa ajengan, tiasa pokoknya dipihormat we anu ageng jasana. Laras. Ka eta lembur nu ngababakan, anu ngawitan ngalembur, ngadamel eta lembur. Kan seueur nami-nami lembur nami jami. Laras ya. Gang Mad Tasim. Haji Umar. Asep Berlian. Gitu. Abah Salhawi. Tepat bolanya teh kain teh. Tamim. Tamim. Aja. Mohon Tamim teh sudagar urang Palembang. Batamim. Mohon. Bahatam, begitu tadi saya. Tamim. Saritem ge. Oh, Rokok. Tamim. Tamim. Mohon Saritem teh istri gelis anu ngical awakna gitu ka anu peryogian. Peryogian. Amun aya nama open BO lah gitu paginya. Tapi aya urang Arab tah. Walah. Kon Korea tentunya. Heeh. Loba cenah ka Saritem. Seboraneng cenah. 200. Mahal cenah. Mahal gitu. Udah sakitu ilaharna teh. Komono-mono anggar 200 gitu kan. Akhirna mah kieu balas cenah. Geus mana kieu urang tandian kulungan urang. Hah? Urang bayar 50.000 nyadarekeun atuh. Ka di dunya ka digeun. Ditandian teh cer. Eta si urang Arab beri balik teh. Dagingnya mahal kuah nawe. Lain Pak Haji tadi heureuy naroskeun ka Kodir jam sabaraha dir? Jam 8.10 sarua nya siga kamari cenah. Ai, ada dijawab. Sia ulah kitu da bosna. Kalau kode tiasa ngawal Pak Haji. Tapi ngagreman itu Pak Haji. Kadukeun sia. Ayo ngawartos ngawartos. Nu naros. Sarap. Pak Haji mah ada pemirsa siamnya gaduh jam khusus. Oh aya. Si siap Yang teh. pesan mohon janten si jarum teh cepet. Are mohon. Jam 1 terus maghrib. Kira lek itu Pak Haji. Hebat eta mah. Khusus kanggo puasa. Baterai lagi genep atuh. Jadi beberebetan. Tah aya anu anu naros deui Pak Haji. Nah, Bi. Ieu teh saateu teh Uwi di Majalaya. Uwina Uwi Majalaya ya. Uwi boleh. Sanes. Tumaros ka Pak Haji. Dupi Tunggul Rahayu teh naon hartosna? Atur nuhun teh Uwi Majalaya. Rahayu teh salamet. Tunggul? Tunggu. Eta tangkal nutus dituar nyesakeun tunggul. Maknana berarti apa itu rahayu? Da kirang lengkap kalau yang mana mah. Maknana Indung Tunggul Rahayu, Bapak Catang Darajat. Sanes tangkal, sanes tadi. Sana catang ya tunggul-tunggul kene. Oh, catang. Di tangkal terus dituar, tapi disesakeun bagian handapna tunggul. Mengudag Purwakanti, tunggul sareng catang, tunggul ka ibu catang ka bapak gitu. Tunggul Rahayu Tangkal Darajat. Indung Tunggul Rahayu, Bapak Tangkal Darajat. Itu dua nanti kurang kena dipihormat. Sabab badunga-dungakeun. Ulah dikeun ka urang teh kaluar Supata teh sepuh teh bakat ku Arab urang teh. Disumpahan mah sepatu. Disumpahan di Supata teh sia masing hirup ka hareupna kaluhur teh sirungan ka handap teh akaran tangkal keneh jadi berbandingan teh. Margi tangkal mah sok dianggo idiom kanggo nyurahan kahirupan sama sareng buah. Tangkal teh sareng buah teh. Mohon kan aya buah, aya pucuk, aya akar, aya tangkal, aya dahan, aya daun. Jangan kemudian orang hirup ulah si gajah monyet. Kunaon Pak Haji? Boga hiji siki hiji ditembong-tembong. Oh, Tah Sombong. Hirup kudu kawas jagong. Kumaha aja, Gong? Oh, kan buahna seueur sikina tapi kan teu ditembong-tembong. Bunyi gitu Bunyi. kan. Jadi hirup mah ulah siga kadong-dong. kunaon? Di luarna lemes tapi di jerona ribet. Rembat gitu kan. Beungeut yang Hirup. hareup ati mungkir eta Pak Haji. Hirup mah kudu siga buah bangkuang. Bangkuang mah
di luarna kotor, di jerona Bodas. bodas. Hirup mah ulah siga buah batu. Nah, kurang. Hiji macet, kedua orang teboga imah di dinya. Naon? Buah batu. Sederhana eta Pak Haji, buah batu sederhana. Kalir-kalir. Tak banget yang arep ate mungkir ke sami Pak Haji nya eta teh. Munafik. Munafik. Jadi kan dina ajaran agama disebutkeun ciri-ciri jalma munafik teh aya 3. Kahiji. Hiji, 2, 3. Kan nunjuk we. Pak Haji mah teu bener bisa ada. Oh, pan munafik Fatur Rahman. Oh, ada topik gitu. Ya ada non aras ya. Agus Irwan. Gus. Oh, Agus Irwan. Palura ieu mah. Mau Baros. Ura Baros. Kumaha Cenah Ron? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Mugi orang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Amin. Pak Haji Taufik mana we hartosna kecap ubug. Ya nami tempat debarnya di jalan ubug teh nya. Nya naon atasna Pak Haji? Kayaknya Pak Islubang saya gini bumi ageng. Salam Agus Irwan Lurah Baros anu tanda tangan aya di Baso Trisno. Aduh. Aduh. Ai kecap ubung mah teu aya, Hartosna aya. tapi aya nu mangharib-harib ubrug. Ubruk naon Pak Haji? Ubrug teh bangkarak mun urang ngaruwag bumi mah kabungkur sok Oh, rangkai itu. sanes bangkarakna eta ubrug namina. Oh. Disimpan ubrug sigana di eta tempat teh kapungkurna aya paneuneunan ubrug. Paling tadi kedakeun kudu cadel jadi ubug. Atau mungkin nami nyampe nami saha gitu maksudnya. Aya ge nami dasar entara ubug basah. Ubun eta. Ubun baju ubun. Ubug, ubrug. Aya ge gubug. Gubug mau dicanak. Eta teh nembongkeun yen urang Sunda teh teknologi terus majeng gitu kan. Maksudna kumaha eta Pak Haji? Kan bae urang apa telepon, tele kan jauh. Pon teh sora gitu kan. Jadi kolat eta urang tiasa ngobrol jarak jauh. Leres. Mohon. Telepon. Bari ku urang kedah di Paluruding nah leres anu menakan telepon teh geraham bel gitu kan. Sebab di ditu aya nu nampi telepon berarti kaduaan. Mohon anu telepon kaduaan. Anu menakan telepon geraham bel berarti duaan pan silih telepon teh. Mungkin aya babaturanana. Itu mungkin nyalira. Mohon bade selamat ka Neil Armstrong ka bulan kan sedang selamat. Kumaha selamat? Tahun 7 hiji kan Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Dengan selamat ke bawah, kocaan. Maksudnya beda. Sajanten Sada geraham lagi dua. mohon telepon, tele jauh pon sora. Televisi, tele jauh, visi gambar. Jadi orang ku alat eta tiasa nyaksian kejadian binangun gambar, tapi patabi. Ta tele buge eta tele teh jauh, bug teh ngagubug. Jadi Alat kanggo ngabantu atau pinjanak barang-barang jarak jauh. Telebug. telebuk. Tele eta. Tele. Itu teknologi gitu kan. Ngagubuk jauh. Sanaos ayeuna urang teknologi aya nu mundur. Naon Pak Haji? Nyetrika Maksudnya mundur pan kumaha? kabungkur tos wireless nyetrika teh teu nganggo kabel. Kamu orang Pak Haji. Pakai kabel. Kapungkur mah ge hayam, istri ka hayam. Ngalemeskeunna make daun cau. Tapi udah sayang kan acak teh Pak Haji jadi sengit dia sengit. Sengit ya dari tumpangan lauk jadi acuk berseka. Lauk asak. Oi patarosan tadi teh ya. Perkawis kanjut kunang gitu kan. Ya pasti karijut. Nah, kenapa Pak Haji? Disusun terus disetrika tar. Aduh. Ya pasti atuh. Nya. Eta mah tos Emang kawan dia jeung sareng setrikana gitu. Pak Haji teh aya bobotoh Persib ya, ngawe ka Pak Haji namina Boseng. Ada nyebut kata anu ayeuna keur kuusum ku budak ayeuna nya, kata sambung atawa kata kiasan Pak Haji. Anu kancing coplok Pak Haji. Eta teh bahasa ti mana cenah Pak Haji jujur aya seueur kieu. Eta teh jargonnya. Jargon teh kekecapan anu diucapkeun diturutan ku masyarakat jadi heueuh jadi mode untung ada sayanya gepeng kapungkur Arone kan disangguan gitu kan. Sangguan. Tapi priketiu sule gitu kan eta ge
jargon anu dikenalkeun ku saha gitu kan, teh tadarutan. Rungkad ayeuna kan. Rungkad City. Jantan kancing coplok mah da eta kan prase teh. Prase. Kecap kantetan, sanes kecap asal, kancing coplok. Kancing anu coplok gitu kan. Biasa jadi naon jadi sumpah serapah. Jadi ngelemesna tina anjing goblok. Mau dah, akhirnya pada barudak anjing dilepaskan kemana teh? Jadi anjir, Anjay. anjis, Anjay. anjrit, Andai. itu proses. Anjing nggak kejerat. Jadi menurut orang kancing coplok, maksudnya mah gitu, tapi kan karasana tendera gitu. Kedah gua anjing mah ya. Karena kancing mah dasar dianggo barometer dina ulangan. Oh, kumaha maksudnya? Karena ya budaknya nuju ulangan gitu kan, nuju ayo nama sajam gitu kan. Iya. 5 menit geus beres. Rese. Rese. Bucan atas, nasi mana beli teh. Nu kieu mah cenah. Jadi pikiran, tapi terang emot abdi mah. Ini ngetang kancing we, ieu kan cenah pilihan ieu berganda ABCD. Abdi kanu kancing 4. Nomor 1 dibaca gitu we kancing. A tulis A, 2 gitu, B 5 menit ke beres gitu. Sok bener, apaan dibucin abdi rapot sae. Abdi kan hiji di kelas. Aduh. Nyageun bae lah cenah sok bener mah. Tapi daguan ceng ulah ka keluar. Berubahkeun ka batur cicing gitu. 5 menit ka bubar, kitu deui teh budak teh. Geuning mana cek kitu? Nuju ngoreksi. Ada. Kena kancing teh Kancing dikoreksi deui. Budak teh. Budak. Namina teh Roni cenah budak teh Pak Haji. Terlebih mana? Kayak gini di situ ya. Assalamualaikum Urban. Sanes oge atuh kalih pagitunya. Pak Haji ari kalih oge miwah beneran Pak Haji. Sami, sareng sarta Sarta. mohon. Bari teu maros. Kumaha keikhlasan urang. Entah eta. Urangnya. Heeh. Hari edas teh naon hartosna? Edas. Edas mah kecap dituna rasa. Mun urang kaget gitu kan. Edas. Edas Wow, we. gitu Ah, kan. wow. Dalam bahasa wow. Mohon anjir kayak kecap dituna rasa. Duh, begitu Duh. Tapi da ayeuna mah seueur anu latah teh ayam bituna rasa eta ge nya. Biasa. Luhung eta mah atuh. Kumaha? Wajib. Tapi mah dongengnya. Tapi mah dongeng. Dongeng Tapi dapat tali sareng eta, sareng itu narasa berarti. sana sareng kanjut kunang. Oh. Jadi aya hiji kulawarga miskin. Oh, karunya. Dikeun ka cenah urang geus boga pilampaheun laku lampah usaha kitu boga ka dieu teu hasil. Urang tapa we sakulawarga. Aduh, buat apa eta? Pokok gunung lah gitu kan, tapa 40 dinten. Aya suratan katinggal geus cenah ya. Wujud saya nunung uleuweung geus gara baralik cenah ieu bawa nog 3 gitu kan. Ya kumaha nog kieu kumaha cenah ieu peupeuskeun nog. Lamun meupeuskeun teh bari nyebutkeun naon kahayang urang. Lamun hayang mobil peupeuskeun cenah mobil. Pre gitu kan. Canak 3 teh gitu kan. Bumina bumi panggung gitu kan, terus juga kandang domba. Naon dia cenah urang aya cenah urang mantep imah juga istana we gitu kan. Nah, jadi si Nog teh di peupeuskeun, uyut abdi nyuhkeun bumi siga istana, peupeus ceuk istana. Waduh. Hiji, 2 deui. Tapi poho tah. Ai kuduna mah imah juga istana jeung dahareun lengkap tah, eta teh jeung dahareun. Kumaha cenah urang laparnya, ieu moho jeung juga istana lapar. Mohon. Cenah ai sanggup mah da aya beas mah saeutik urang nyanggu. Anjeun naon saya deungeuna? Apa cenah nauk teh hiji? Ieu cenah lebar aya hiji deui, mun tilu nauk teh. Nu hiji mah goreng ke dengan sangu, tah ke urang catetkeun ka hayang urang teh nondogan 3, moal mubah. Ya cek indungna teh gitu kan. Yo katel panas gitu kan. Begitu dipupuskeun kan latah aja. Kanyut gitu. Itu mereuteum. Ada raplok dina sorok dia naon teh.
Hah? Jaradi gitu. Ciga suung Pak Haji. Ah, cenah mama ada balangah kieu satu kumaha geuleuhkeun nempo di kamar. Dia kulkas sok aya nu hiwasan. Ya. Ada raplok. Siga wakna teh banyak. Apa ya, Pak? Kira-kira. Eta cenah pisan. Hiji-deui. Tah nu katilu. Uyut cenah abdi nyaunkeun. Sadeakan yut aya di dieu. Isal, put. Leungit teh salakina. Namanya petarasan ke ibu-ibu kersa teh urang gaduh bumi juga istana tapi nu salaki urang teh hikmah Higua. Bo, lu aya di dia. Iwal nu apana Tah, kun make iwal. Benar. malangah itu Iya ya Agus ya. Bagus J. Kapleo. Oh bagus J. Kapleo. Sampurasun Kang Haji. Rampes. Longsor sana di Lembang duh jadi macet parah arah Manoko ya. Kang Haji bade tumaros perkawis Jambangan teh arti ti Sundana naon. Jambangannya. Terus abdi kan gaduh orok tah. Engke pamitos ageungna teh sok hayang luwes karena bahasa Sunda aya tipsna teu Pak Haji teu naon. ya kedah diajarkeun bahasa Sunda Jambangan teh ieu bokor bunga kembang Bokor teh. Jambangan teh pot bunga Oh, Jambangan. jadi wajib mah tasang Bu Ageng kan ya dihandap juga dangukeun di mobil. Jadi orang teh rumah tangga teh kan kedah dibangun. Garas eta mah. Harmonis teh da. Kadang-kadang kan bisa nuju kuheul ka Pak Haji si Bu Ageng. Ka urang teh ngabaledog teh ku kuntung rokok, baledog ku urang ku kembang. Anjing pot. Cilaka. Rame. Cilaka atuh. Cilaka. Oh. Margi kembang dewan dina kehidupan surang teh tiasa dipisahkeun. Sareng hirup salawasna pasti patali jeung kembang. Kumaha tah eta Pak? Tinggal kita nuju di Kanung. Sebatna? Di mana dia Cikembang. Oh, ku Cikembang. Lahir orang di Cikembang kene. Laras. Sunatan, pada Cikembang. nikahkeun, nikah. Geus maot ke ku Kembang. Laras. Jantan dina kahirupan teh Kembang teh raket patalina jeung urang. Tah eta. Eta teh sanes longsor bahasa Indonesia urug sebenarnya. Urug angen. Urug angen. Tah eta yang luas bahasa Sunda cenah urang kalihna kumaha Pak Haji? Diajar gitu kan. Jadi orang di kieu aya bahasa Indung, aya bahasa daerah. Tah. Bahasa Indung mah bahasa anu ngawitan diulangkeun, diajarkeun ka budak gitu kan. Tiasa wae urang Bandung bahasa Indungna bahasa Inggris tiasa wae. Tah urang bahasa Indungna kedah ke bahasa Sunda, ajak ngobrol. Ya alik teh paginya. Mohon nya ge Pak Haji Incup kan seru bahasa Indonesia. Desa beulah gitu kan. Bapana, ibuna urang wetan, ya pasti kan ku urang wetan. Keun we da. Ke di sakolanya diajar bahasa Indonesia mah sok ku bahasa Indung. Di imah gitu kan. Kayak bakal sanes luas atuh, bakal merenah, bakal maher. Diajarkeun bahasa budak. Engke pas dewasa bahasa maranehna gitu. Wetan teu naon mam, bobo gitu. Tapi engke urang diajarkeun ka dituna mondok. Neda bertahap bro ujug-ujug. Weh salah ka budak TK. Kedahna neda. Budak teh nya. Teu dia bahasa budak we. Tak itu Kang Saha tadi teh? Angeles satu teh. Bagus J. Kapleo. Oh, Bagus. Kang bagus. Iya jajang di LE Lembang atas. Betu maros pami agul ku payung butut sareng adian ku kuda beureum. Adean. Mun aku ke Barang Batur. Aya ada kuda berem sami deh Pak. Kami mohon. Jadi mana teh agul tapi koyo mana teh butuh tapi mana aya agul gitu. Nya barang batur. Yang wae ke Barang Batur agul gitu. Padahal Barang Batur gitu diagulkeun. Masih di klinik bahasa. Mungkin ini kita akan menjawab WA yang masuk. Tidak sudah tutup ya kalau yang baru nge-WA ya. IG seueur keneh can kaoskeun nya. Ya, tapi genep salapan deui. Genep salapan deui itu. Ujang katanya. Moal laras Pak Haji itu genep salapan. Tapi ini mah biasa genep genep 7 lah. Nah ya kayak itu nak. Listeners, sebelum kita membacakan WA, listeners kalau yang udah kangen nonton film bioskop, pas banget nih sekarang ada film nasional yang mulai tayang di bioskop. Ini film Surga, film Pintu Surga Terakhir.
Tayang mulai 11 November di bioskop kesayangan listeners. Film bergenre drama keluarga ini diperankan oleh Roger Danuarta, Cut Meriska, dan Indro Warkop. Ini genrenya drakor, drama keluarga. Iya. Dan bercerita tentang makna cinta seorang anak perempuan kepada ayahnya. Tuh udah kebayangkan ceritanya kayak gimana. Cocok lah ditonton bareng keluarga. Istimewanya lagi harga tiket bioskop film Pintu Surga Terakhir ini cuma Rp10.000 dan terbatas alias limited. Jadi buruan pesan tiketnya ya. Cek juga Instagramnya dan TikTok Falcon Pictures untuk kompetisi bikin video bertema cinta untuk ayah dengan hadiah total Rp20 juta. Ajak temen buat nonton bareng film Pintu Surga Terakhir mulai 11 November di bioskop kesayangan listeners. Pintu surga. Terakhir Bae Pak Haji anu tuh. Geus tuh nya ari geus kacai siapa kieu siapa. bingung enggak bener. 10.000 teh nama tiket pan. Cacan sana jagor beledug. Popcorn aya nama Tapi Pak. ulah kieu kada hati-hatinya aya ka bioskop teh ulah kejantenan, pan ka atas kejantenan. Nu kumaha Pak Ji? Dina pergantian penonton gitu kan. Laras. Aya pemuda kalau kesare dina gang. Alah sia, nah sare Pak Ji. Justru eta diguja-guja teh kan udah. Kok ngaguhur kena ieu. Saya ganti penonton ya. Tong sadi di dia atuh cenah. Di mana cenah Akang teh kalau sadi dia? Di balkon. Rag. Beri kitu nya. Di balkon. Hati-hati. Jadi ada. Di Bandung Teater kapula aya. Bandung Teater aya Naraong teh. Naraong. Katalah burung aja Ayeuna mah ngeun saha lantai sadaerah aya Pak Ji. Dian mah juga tukang beca ge paling terbesi India. Waduh, nah kumaha teh Kan film India di film ini. Oh, film Film ini. kantos katipu tah. Nonton ieu film India judul teh Insaf Kata Raju. Asukan teh lakon Taraju sanes. Orang India, orang Taraju. Mohon Taraju jeung gambir. Iya ya Ahmad Sinlai Pak Haji. Mohon. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Nah, ari lagu basa Sunda didangdutkeun ge teu tiasa diputer di acara dangdutan. Nah, hari nu basa nu lain mah tiasa kunaon teh Pak Haji bentena. Nyaduk atuh. Gaduh radio na we ka TV-na. Tah hiji deui Mang Dori mah mun siaran teh sok nyarios di Kinten. Di Kinten. Kinten. Eta laras teh sareng Rumpuruk Sans. Rumpuruk eta oke ares teh bahasa teh lieur si Ahmad. Bari Contohnya ke kalimat. Bener masuk pakai bahasa rumpur. ieu mah siga lain siga Mang Kodir nyupiran bari sare gitu. Tapi ai di Kinten mah malah eta proses ngalemeskeun. Tuh. Dikira-kira Di Kinten gitu. Hampura hapunten. Oh, eta teh proses teh Mohon, gitu. mohon. Ayo jantan os, ayo jantan an gitu. Proses ngalemeskeun. Aya gon siga minggu jadi minggon. Ya. Eta mah mingguan. Oh, Jantan naon? Karaton, karatuan, bajunya. berulang. Kegiatan nu berulang terus sabaraha kali lah gitu. Unggal minggon aya Tapi jumsi. da aya dinten mah kan teh sarobi-robi kumaha urang. Maksudna kumaha? Kan aya bapak-bapak jantan muhid paham aneh gitu. Oh, muhid paham. Ini meyakini gitu Mohon, aja. mama kan ya. Hasil pengajian bapak beting tadi urang teh ulah sapertemuan Alah. dina poe atawa malam anu teu diuntungan QS. Contohna Awalnya gitu kan jadi orang menang sapertemuan teh Senin, Selasa, Sabtu. Tah Rebo, Kemis, Jumaah, Minggu mah orang haram. Oh. Asa aneh si bapak ieu paham teh gitu kan. anyar gitu baju gitu nya. Lantaran sieun ka bapana nya dilakonan we gitu. Sebulan, 2 bulan lamun si ibuna hoyong poe Rebo gitu kan. Oh, cenah poe Rebo atuh. Kadaguan cenah. Poe Sabtu atau Senin, Selasa gitu kan. Sabar gitu. Aya jeung mangsa poe Kemis sigana si bapak teh pangseng tah. Sabarangseng. Moal cenah eta cek bapak pancen haram. Naon haram?
Ya pan poe Semis malam Jumat. Alah. Gitu kan. Jadi kumaha urang we nya. Kumaha keikhlasan Pak Haji. Kumaha keikhlasan basa. Keikhlasan eta mah. Pakai kelasan, kelasan nih sakit. Iya mah gini Pak Haji teh Hasan ke Cilamay Kabupaten Bandung Barat ya. Assalamualaikum Pak Haji tumaros. Salam. Kami awah gingsir teh naon saya gingsir atau gingsir. Gingsir. Awak gingsir teh robah pikiran. Ah. Mohon Sama nggak adat gelo ya, Pak Haji? benten unggah adat mah. Misalnya nu jama biasa jadi bunghar unggah adat. Enggak ada. Aya jodoh unggah kasalu paribasana teh. Aya awak gingsir mah owah. Gelonya Pak Haji, wah. Gelo gitu. Oh, eta teh awah gingsir teh berubah pikiran gitu Pak Haji nya. Mencoba-mencoba. Dan Ulah kana ke awah gingsir gini kan. mohon aya awak gingsir mah da kadang-kadang teu yakin ka diri sorangan we. Paneno gelo kabur. Kumaha? Kabur ti eta ti RP di RSJ. terus nelpon ka petugas teh. Pak cek punten paningalikeun aya nu teu damang di kamar 14 aya teu aya cenah kitu kan. Tingali gitu. Teu aya anjir aing berhasil cenah. Berhasil. Manehna sorangan padahal. Sorangan. Kedah yakin gitu. Kawalernya ya terakhir ya. Tapi eta perkawis bahasa Sundanya, bahasa Jawa. Eta khususnya lagu-lagu Jawa nu populer teh barudak teh bahasa Jawa. Leres. Sami kasus sareng tukang baca di bioskop Dian nya. Iya ya. Jadi bahasa India. Oh, jadi ku lagu Losdol, ku naon, ku lagu-lagu. Apa losdol Pak Haji? Jadi caknan teh. Kata Nabi nu ku naon, ku almarhum teh jadi Jadi kempot. kempot. Populer apa? Sabaraha kosakata bahasa Jawa mah gitu kan. Urang eta salah sahiji palakiah kanggo nyebarkeun bahasa Sunda di Sunda atau di luar Jawa kan. Di luar Jawa Barat gitu. Ku lagunya. Ku lagu nu efektif kan nyaca gitu lah. Kadang-kadang model lagu eta ge pan seueur lepat. Model embut bae teh lagu pan apa teh? Ti papareng sugan jaga Enda tur laksana. wangi asih nuduaan embut bagja tineng rasa tak aduh engkang abdi kabiruyungan abad kabiruyungan Kedahna? kabung bolongan ayo betena kabiruyungan naon Pak Haji kabiruyungan berhasil tinu mau hasil gitu. aduh engkang abdi kabiruyungan Mohon apaan emot wae teu beunang bebenjokeun Kabung bulangan, kudu kabung bulangan. eta mah sami jeung rasa guliga rapot alus nya rapot alus guliga Guliga. galau galau gitu kan Ah. tak geus nama nu rumah sok ngaranna lagu koleksikeun heula da teu geus mayar atuh Tuh. cenah ka klinik bahasa Gede gitu, bilang rosan gitu kan jadi laguna sae rumpakanna sae sampurna laguna Tapi eta jaminan Pak Hajinya teu kedah mayar teh Pak Haji. Kedah. Tuh, tingali tuh bising siun kedah mah. gitu Biasa kan ilmu mayar paling 500. Moal 1 juta ka urang mah. sode naroskeun pidato contoh pidato masrahkeun nampi atapi ngebedah persoalan bahasa Sunda mangga Tah klinik bahasa teh ayeuna di mana? dina Facebook aya dina WA aya di radio aya Tah, gitu. biasa wae di WA ke di radio kan paningalikeun ieu calon rumpaka lagu gitu. Tah, Pak Haji kiri cenah keula ka bumi. Gitu. Itu di Tanah Bumi Di dia langsung ke zaman eta siga siwana. Eta mah ieu. Ayeuna mah tos atasnya. Ayeuna mah listeners kumargi waktos tos tabu 10 ayeuna teh. Tabu 10. Tadi jeung Wago. Oh, matak bu agung ngiring ge. BSD Pak Haji anjing nggak bisa nanti Pak Haji anjing Ayeuna balanja heula jeung oleh-oleh Pak Haji teh. Mereka batagor Kingsley cenah tuh Pak Haji. kita bu satu teh bade anu wawancara Wah, hebat. Di mana Pak Haji? di WHO Di WHO. di studio Wawancara naon Pak Haji? anu aja teh kayak anugerah budaya ti Pak Wali Kota Leres di Mang Oded. da bari tolak kumahanya sa ahli tampil we gitu tahun payun ke di kecamatan bakal kenging Turun Pak Haji ti Kecamatan. udah turun pada pajak tuh kenging nasional Oh. di Pak Gubernur kenging Tuh. tahun 2017 ini wali kota ke tahun pajak camat ke TRW Begitu turun kana RT kayaknya. piramida terbalik teh. Tah, listeners, alhamdulillah klinik bahasa dinten
Rebo kaping 3 November orang pungkas wae. Mohon. Biasana pungkas mah ku Pak Haji aya wae naon kitu tah. So aya tutup lawang si gota kaca. Tah gitu. Mung ieu teh aya buat kawe Pak Haji ya. Di Kang Bisma nu ngadangukeun di Pasantren Cilenek Tasik. Oh lo Cilenek. Mohon saurah cenah aya tepung kanjut can amit. Mohon aya ngambil lembur. mohon dirinya teh ya. Mana tos dirobi, tos pemekaran. Tepung kanjut tos digentos ku tepung kertas dan tepung jaya. Tah gitu. Kang Leon Sumihar ge Terus pada M di DKI nu juga dangukeun di Jakarta. alhamdulillah tuh Pak Haji. Tidak mungkin salah. Kanjut teh ngaran rajut, mohon. Tadi terus dibahas, Leres. terus perpanjangan. Pan kanu streaming masuk aya delay. Tah gitu. Nembe dugi Jakartana ayeuna. Tah gitu. Mohon. Heuh Pak Haji. Bacet Jadi, ya. naon? Itu disebatkeun sok parundung eta. Nya. Model nu kayak ngelubang. Tah. Itu diposting di Facebook Pak Haji masuk protes eta. Heeh. Jadi hiji kanikmatan, hiji kagumbira maranehna nu kali ngelubang dijejabkeun ka bumi ageng. Tadi disebatkeun di video gitu. Alah. Kisah wae nu macan mah bosen benernya, hayo wae lubang gitu kan. Tapi sok protes nu Anu eta ngarurak ngajak. nanti gitu. Termasuk kata pertarusan tadi tidak Lurah Baros, Pak Haji siap lubang Oh tuh. ya wae Aya. mau diprosenkeun teh dibekukeun. Janten saon setengah teh 30.000 paisna teh. Janten ke ka cana ka bumi ya terus bumi bae dihandatkeun mangga, Mangga. polong mangga da teu langkungnya itu transaksi mah gitu. Leres pisan Pak Haji. Bae dihandatkeun ya bakal tiasa dituang. Tangtos. Apal, abdi apal. Hatur nuhun ka Pak Haji Taufik Faturrahman, mugi salamat anjing ka BSD ka Serpong. Hati-hati jalan kan dia. Guru ganteng nya. Haji sareng Pak Haji. Moal kodir mah nyupiran ge bari peureum jadi laun. Istilah budak sekolah mah Titi DJ, BBR KTN, HTDN, HM. Naon artosna itu tepat yang kitu. Hati-hati di jalan, tong hilap, bubur kacang hijau dan ketan hitam. Hatur nuhun listeners, urang pungkas wae siaran dinten ayeuna. Elmi Urban pamit. Warna urban ke pamit ah. Warna urban. Ah, juga pamit. Ini dia 100% musik Indonesia. Wassalam. Nuhun. Permios.